Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Mako ya guys episode kesabaran nya. 11, 12, 13, 14, Ka 12 ya 12. 12. So terenya urang. Tere. Produktif pisannya. Nya. Tere orang tere anu ngahujat ya geus. Ulah ngahujat Kan mah. biasa naik ya mako. Teu naon. Tapi kan pro kontra mah. dina hujatna mah sok kaya wajib jeung ranah eta teh. Hajatan atau sama Di lembur geuningan hujatan di lembur. Aduh, ngabahas ieu na teh deui urang teh nu keur rame na teh. bener loba pisan nu enak nu rame mah kok. Ayeuna kan aya istilah nu baheula mah geuningan guru ratu wong atua karo teh geuningan. Non guru cenah Ya, guru ditiru nya. digugu jeung ditiru teh. Guru teh digugu jeung ditiru. Tapi anu mah aduh euy, dunia meureun geus dengdek mah kok. Boh dengdek dina kaayaan Nya. fisikna. Nya. Boh kaayaan dina naon ngaranna teh jerona meureunannya. Nya, da kamari guru na teh didengdekeun heula si budakna teh. Oh, ngabahas nu eta. Nu eta nu anu keur rame pisan mah kok nepi ka Dede Inun wae nyeun memena tadi ningali teh. Nya cing teh urang ngabahas we eta cing teh naon ieu pelajaran. Nya. Nya aya kurikulumna da soalna biologi eta mah asup. Ya pelajaran hirup lah. Jadi ulah lelewode. Lalalawara. Ngomong urusan guru, digugu jeung ditiru. Eta jadi bahaya. Iya teh kejadianana mangaruh di Di mana ieu teh cenah? Gorontalo cenah. Nya da muridna teh gacor pisan cenah nya. Eta situs naon nya nu gacor kitu mah. Dengan siga selawat. Aduh, rame pisan eta bawa dina Instagram, dina Facebook, Kabeh mah kok sosial medianya. sosial media kabeh. Rame, heeh. Nya nepi ka aya baligona dipasang di tiap parapatan eta mah. Nya teh cenah hubunganna teh ti tahun 2022 cenah eta mah. Kala ieu teh antara guru jeung murid ieu teh mah kok nu berhubungan ieu teh. Nya Berarti umurna ge jauh atunya. jauh. Ngeusulah guru lagi. Urang ge can jadi guru ieu geus ulah geus. Kadang anu sarulah mah bisi gitu. Tapi ngesepuh kata guruna teh. Ngesepuh. Da geus memakai topi jeung urang lah gitu. Soalnya jangan ngahalangi ieu. Tapi kan lalaki mah beki sepuh, beki ieu cenah mah kok menurut psikologina Ya, tambah non bergairah. libido teh beki Libido naik teh. eta. Libido beki naik. Terus Duit beki eueuh. kehati-hatian beki kurang. Beki kurang eta. Ai ti 2022 mah geus sigana geus ieu mah kok. Teuing deh cenah. Geus lalawara lah, geus hati-hati deui. Anyar-anyar cenah eta nama. Nona Melakukan hal yang mah mungkin di 2022. Terus kerek kamari-kamari 2024. pengakuan. Coba Kan orang kan maca dina ieu. wani disumpah pocong kata si bapak eta aing. Ini disumpah. Tahu pocong atuh. Nya ieu lah. Sumpah kunti. Tah eta. Wani disumpah kunti. Nya eta. Dati 2022 cenah teh naon teh punya hubungan khusus. Nya, Jeung khusus si- pisan tama. Nya. Tapi enak jadi umum. Karena hubungan eta teh jadi umum. Kabeh di media sosial aya. Karena ada kesempatan cenah kitu. Budak eta teh, si murid eta teh yatim piatu. Yatim piatu. Nah, si guruna pasti yatim piagra eta. Tapi kuat dah geuningan Kuatnya. dina ieu mah. Hebat bener. Duh, da jual prosot. Power play Ya, mah gitu. Gua mah kayak golok ginseng gitu. Masuk ke ruangan. Lain eta ngalakukeunna di mana mah kok eta Aya dina ieu mah euy, dina maca urang. Kos-kosan tapi monyok dia kos-kosan. gudangnya Itu mah siga gudang mah kok. kayak lomari Nah, gitu. buat di sekolahnya, gudang sekolah gitu. Bisa Teuing, jadinya. Heeh. Da eta cenah naon sakolahna teh naman cenah. Man teh non Madrasah Aliyah Negeri. oh madrasah. Ini madrasah. Berarti lebih karena ilmu keagamaan yang apa sekolah eta teh. Jelema mah teu ngabibisani kan Bener. sekolah di mana wae oge aya nafsu. Eta Nafsu birahi mah kan. nya bener. Depan gogoda teh tahta, harta, Waria kok bacan we mah. Taca. Goda. Taca. Mohon anu sok ieu rada ieu muringkak eta mah. Mata aya nama abi kadang rada teu percaya ka guru teh. Leuwih keneh
percaya kasih Nikita Mirjani urang mah. Nya. Urang mah percaya kena ieu dok. Percaya kena lamun hayang modal geuning urang nyakuan batu cenah percaya kena eta. Nah, nya kejaga ada hayang modal Daripada omongan maneh kok isukan gantian. Pokoknya eta bener. Eta kadang cuma tong dibere mah aku nenek gitu teh. Hampura we da urang pan sok saling ai urang mah. Nya. Sok saling. Nya. Kadang urang sok poho pan ka maneh. Kadang terus eta ilmu marketing. Beda bahasana. Sebenarnya mah niat mah sarua urang jeung maneh teh. Ngan beda bahasa. Ilmu marketing gua Mun maneh mah, dok meuli heula rokok atuh. Nah eta. Bari jeung teu ngaluarkeun duit. Berarti aing meureun kudu meuli nya eta tas kitu. Saling pengertian lah gitu. Kan urang mah kitu pan hirup teh. Jadi beda bahasa marketing. Kan alat-alat pembayaran teh rupa-rupa mah Dok. Enono teh Play letter. Dana, rekening, ATM non kan. Terus kumaneh we heula cenah. Itu pembayaran teh nya. Alat pembayaran teh rupa-rupa. Hampura we mun urang pom ingetan eta teh. Da maneh mah ngahaja meureun sangkan urang aya dosa meureunan. Nya. Mata teu diingetan eta ditagih-tagih mun aya utang ka urang teh. Urang mah da ai eta tong boros hutang leutik kan mah kok abi mah nu gede ge tara wani nagih. Era nya. Urang mah kadang-kadang urang nu era nu nagihnya. Nya, kedah titipan eta mah. Dalam nulis dicokot ku Gusti Allah mah enak tong boros duit harta banda mah kok. Oh, titipan? Titipan. Aya nu urang dititipkeun di saha atuh? Di si Inyuk asana mah. Dicokot atuh. Kalau pakai irigasi. Ya, bahasan kerang ya. Ka guru idolaku muridku gacor. Gacor pisannya emang kok. Aduh, eta beda generasi eta euy. Beda generasi tapi wah tapi sebenarnya eta bener. Generasi Y berarti nya. Jeung gancet. Gen Z. Jeung generasi Gen Z. Gen Z berarti nya. Sanes gancet, Gen Z. Gen Z eta bener euy. Aya tim piatu teh mah kok. Tim piatu dimanfaatkeun beunannya. Mun dimanfaatkeun mah tuh meureunna dicapuli naon. Da ieu mah ladangan sorangan atuh. Nya awalna gitu. Jadi kasih sayang seorang bapak gitu. Nya. Kan yatim piatu tidak punya orang tua meureunna gitu. Nya. Sama ayah aja sen meureun kitu. Nya, gitu. Cuma tapi beda meureunna. Ayah ini yang di rumah cenah udah enggak produktif meureunannya. Sebenarnya produktif mun di imah ge. Nu di mana teh? Sempat ngalaporkeun eta ge cenah aya dina beritana mah. Oh jadi saat sana teh geus pernah kapangi? Ngeun meureunnan bukti. Nya. Bukti. Tah geuning di video selanjutnya anu make seragam pramuka. Eta teh sahana mah kok eta teh? Babaturan dekeutna cenah eta teh. Oh. CS. Tah eta kadang bener musuh dalam selimut teh. Eta mah kumaha nya lain musuh dalam selimut meureunnan. Si eta geram meureunnan. Geram. Si eta wae cenah ari abi teh. Eta Karena ada non ngate sirik mah kok gitu. Teu. Meureunnan bogoheun oge ka si bapak eta. Teu budak eta mah hayang non bukti meureunnan. Sangkan si ibuna meureunnan. Percaya eta. Da meureunnan hayo meureun ngalakukeun dosa meureun kitu. Nya. Tak ada ganananya. Nya. Nonton mana Dok? Nonton tapis pisan eta. Bener. Da diputer di eta 21. Trailer nama aya Trailer. Aya part 1 part 2 nya. Aya. Nya part 1 mah dikerek ngeukeun eta nih make legging heula dengan gitu. Lain legging, lain training. Terus si bapana jojo golomrang geuninnya. Bapana mah aya adegan silih yeunana silih tangkep heula. Buki penasarannya. Nu can nonton karunya. Eta anu hoyong linkna tinggal komen di dieu dibagikeun. Nya anu puana. Aduh, meni promosi teh. Promosikeun ah ku urang. Eta di Gorontalo mah kok. Nya. Jauh ti jauh banget. Pasnya di Gorontalo terus eta di Goromel gitu. Da mun tadi goromel lah moal aya hasrat. Jadi awalna eta gitu ke goromelan dulu gitu. Iya. Geus kitu bening persot ya. nya. Persot.
Terus aya adegan cungklik cungkedan. Aya. Eta gaya naon eta jodoh greyot naon gitu mah disebutna gitu. Sarolok asbes eta. Sarolok asbes. Lainnya eta bisa gitu ku kejadian gitu urang mah kitunya. Tidak habis pikir gitu. Maksudnya nyari nafsu mah aku nya eta teh gitu kan. Ngagugu nafsu mah bener dah. Model urang-urang ge nya alhamdulillah lah. Cuma teu tarapti gitu mah ada. Ya bedanya jeung mah aku tarapti keneh gitu. Jadi kudu saimbang antara nafsu birahi nya jeung ketaraptian eta gitu. Kadang-kadang kudu diedukasi tah mah kok. Mah aku ka sekolah-sekolah ka guru-guru sekolah gitu. Hese aing buah lain hiji wae mah aku. Nu gitu teh buah di tiap sekolah aya gitu kan bisi ieu mah. Teuing doa diduga menduga gitu. Dan memang kadang-kadang beuki kolot teh beuki teu tarapti. Kadang-kadang nganalkeun nafsu eta teh. Nafsu we hungkul. Ai ieu nana teu ieu gitu. Kan ai ceuk mangaldo ge selingkuh mah gampang. Nya. Anu hese mah eta. Naon? Teu kapanggihna. Kapanggih wae nya. Maksudna eta mangaldo sebenarnya mah gampang dah sebenarnya mah. Tarapti mah eta. Hapus we lah meh balik ka imah teh. Naon teh? WA-na gitu. WA-an eta ge. Mun WA-an. Pengalaman mah aku orang urusan kieu mah. Bantu oge sih. Nya maksudnya loba maca. Mah aku mah loba maca. Gitu pengalaman teh tinu kejadian-kejadian kan di X Twitter mah kan komonya. Oh, eta mah. Pisan. X Twitter mah. Heeh. Loba pisan kejadian memang ada non terbuka lah itu mah. Terbuka. Terus tang kayak mah kok saya edukasi oge. Da pek wae lah eta mah da urusan masing-masing. Oh, eta mah. Padahal kudu tarap teh mun ceuk mangako mah. Nya. Cik atuh ke mah bisi aya di nu neuneun handphone. Nya saya tadi cek heula. Terus kaduana mending ngarahaman make topeng mah kok. Jadi ketika anu video kena ge eta rada aya senian gitu. Nya. Siga mun bisa mah di Garut teh nih eta pernah make topeng mah hanana. Kagok make topeng mah. Make anonymous. Bang Barongan. Tah gitu Bang Barongan dua nananya. Tapi karena pernah lucu. Eta teh can aya eta nyeun video kitu nya. Nya. Eta nu resep nyeun video kitu eta tadi deuan ku urang. Nya. Back sana bebas lah rek naon oge. Atuh tarompet we. Nu ngelik teh geuningan Bang Bung Hideung.